Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinareng syukur maga urang haturkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparing rahmat ka urang sadayana sehingga urang tiasa patepung labung pamprok jonghok patebang rarai dina ieu kasempatan kalawan dina kawilujengan. Shalawat kali kasalamatan mugia tetep dilelerkeun ka junjunan urang sadayana nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh hilapah kulawargina ka para sahabatna sareng mudah-mudahan nepi ka urang sadayana salaku umatna dugi ka akhir zaman. Amin. Tepangkeun wasapun Anisa Raini Pratiwi, simkuring ngagem pancen janten panubo catur dina ieu acara. Para pangjajar sareng pamiluan anu ku simkuring dipihormat, sarta acan nincak kana acara nu salajengna supados teu disaha-saha simkuring sejen nepangkeun pangjajar nu bade ngadugikeun kamandangna. Pangjajar anu bade ngadugikeun kamandangna nyaeta Ibu Yaliza Fajriah salaku pangajar basa Sunda di SMA 1 Majalengka. Hatur nuhun ka para wargi sadayana anu parantos sumping dina ieu sawala. Anu janten tema dina ieu sawala teh nyaeta tata krama basa Sunda. Salaku urang Sunda, urang kedah tiasa ngamumule bahasa Sunda. Salah sahiji cara supados urang sadayana tiasa nggunakeun bahasa Sunda anu leres, urang kedah uningan naon anu dimaksud tata krama bahasa Sunda. Kukituna kanggo nyawalakeun pentingna urang Sunda uninga kana tata krama bahasa Sunda, dihaturkeun ka Ibu Yaliza kanggo ngadadarkeun bahasana. Mangga Ibu. Para wargi sadayana, tah kitu geuning anu dimaksud tata krama bahasa Sunda teh. Ayana ragam bahasa dina bahasa Sunda teh sanes kanggo ngabenten-benten jalmi tapi kanggo ngahormat ka anu langkung sepuh sareng ngajenan ka sasama. Mangga kanggo para wargi anu bade ngadugikeun patarosan atanapi kamandang dihaturanan. Supados gampil mangga dihaturanan opat urang kanggo ngadugikeun patarosan atanapi kamandang anu salajengna eta patarosan atanapi kamandang teh dicatet kanggo engke tiasa diwales ka Ibu Yaliza. Hatur nuhun kana patarosan sareng pamandangna. Anu kahiji, katilu sareng kaopat mangrupi patarosan, anu kadua mah mangrupi pamadegan. Mangga dihaturanan ka Ibu Yaliza kanggo ngadugikeun walerana. Hatur nuhun ka Ibu Yaliza anu parantos ngadugikeun waleranana. Tah kitu geuning ari kapungkur mah ayana ragam bahasa dina basa Sunda teh karaosna sapertos ngabenten-benten jalmi. Namung ayeuna mah parantos ditegaskeun wirehna ayana ragam bahasa dina basa Sunda teh kanggo ngahormat ka anu langkung sepuh sareng ngajenan ka sasama. Kukituna istilah nu kapungkur disebat undak-unduk basa teh ayeuna mah digentos ku tata krama basa Sunda anu kakupingna langkung egaliter. Para wargi sadayana, alhamdulillah dina sawala ieu urang sadayana tiasa kenging elmu anu teu kinten pentingna kanggo ngabajengkeun budaya Sunda utamina kanggo ngamumule bahasa Sunda. Rupina dicekapkeun dugi ka dieu sawala ieu, hatur nuhun ka kasumpinganna Ibu Yaliza sareng para wargi sadayana. Teu karaos ieu acara teh saparantos rengse. Alhamdulillah ieu acara teh ti kawit dugi ka rengsena parantos kalaksanakeun kalayan lancar. Kukituna hayu urang sasarengan nutup ieu acara kumaosan hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Simkuring salaku panumbu catur sareng sapara kancane dahapunten anu kasuhun bilih aya cariosan-cariosan oge paripaos anu matak teu geunah kana manah hadirin sadayana. Mung sakitu anu kapihatur, hatur nuhun kana parahatosan ti sadayana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.